daguan maraneh di dieu kaula rek lumampakas situn Talaga Nirwana lamun kaula tebalik sampai ka panon poe nyurup ka kulon tong diarep-arep ngaran kaula berarti hancur lebur papan kali tulis ulu tekeng nyarios kitu juragan tepi no tekeng kitu juragan aduh kieu we asar we mulang samemeh magrib eta nu dihareupeun ka kula syukur-syukur eta lajeng wae ieu Prabu Mahendra paksa ngajolan ka situnar Talaga Nirwana sedengkeun ieu di situ Talaga Nirwana kondisina aya hiji pulau hari di sisi teh dikeliling ku cai situ di tengah-tengah teh ngancleuna Rama Bhargawa atanapi paras nya didinya tempat kahirupan Rama Bhargawa sedengkeun dina situ seueur buaya-buaya ngampar orai sing baru disatna orai sasatuan galak jeung lauk-lauk anu tukang ngakanan daging ari di sisi situ dipager ku tangkorak jalmi paslap sareng tangkorak satoja mata keung nu ningali kingis rempan anu nganyang kaya tempat syahna angin lir cakakakna setan palang kasakan hiliwirna angin lik cikikikna curik ngiribri setan minah rupa syahna ye cai lir cakakakna genderowo dedemit mata pikakeung bujeng-bujeng kasabak ku jalmi tegaduh ilmu ulos tina ilmu ngaliwat kaya tempat ngagubrag sapadarita bujeng-bujeng ka jalmi manuk ti ieu leuweung ngaliwat kaya ta situ ngagubrag ku sangat-sangat na eta situ Talaga Nirwana